Assalamualaikum. Sahabat YouTuber di mana saja berada, jangan lupa ketik komen, like, and subscribe sebanyak-banyaknya. Dah. Dah. Duh, kumaha ya? Nurkeun diri heuh kieu can manggih pagawean nu lain deui mah. Ai teu nurkeun diri paksakeun percuma teu kauji mah narik ya. Juragan nawaran tempat 8 hektar. Mah tanagaan, najan jadi mandor ge pan ku warawireun ge capek. Apa manfaatkeun ilmu nu aya nya, genep tahun berlut jeung buku mah ieu. Ijazah mah geus D1, D2, geus S1, S2, segala S puguh. Apa dengan nyeleudeng-dengeun masa ku gampangan amatnya ngan pagawean tek kalau langsung ke Parangge bae. Duh, apa dengan gayung apanya nanya informasi sugan we aya lowongan gawe gitu tah. Nyeperkeun gayung heula sugan we boga informasi mah naik. Duh. Yung, kenaon yung? Wait, Nan. Biasa ya ker nyangan kebon. Naon? Naon? Tas tu ulin mah ya. Kalau di saung we panas di mah. Lain tumben panas-panas ka dieu naon di dinya. Pugu kieu yung da maneh mah loba babaturan teh loba kawauhan ya sugan informasi anu aya lowongan gawe anu ngabutuhkeun karyawan di usaha nu mana babaturan gitu. Gawe, ngade-ngade di dinya lain urusan kebon juragan nu 8 hektar teh ya. Ya bisa diarepkeun eta mah. Jadi urang kan ai gawe mah di luar pugu merenya gawena gajina pugu di juragan mah bisa diarepkeun. Justru urang ge mun aya loncatan mah loncat itu. Lain maaf ya Nan, didinya nanyakeun pagawean, emang didinya lulusan naon sih? Tuh lain yung pan orang mah ya alhamdulillah kuliah tuh ngalaman orang mah cukup lah jeung persyaratan ngalamar mah. Oh, tapi tampang didinya mah bebengetan tampang lulusan naon. Bebengetan teh kitu. Ya zaman kiwari manan, cuma orang lain singa ieu nya aya pagawean mah aya cuma ngan cukup aya ku persyaratan nu kitu doang mah. Kudu kumaha tuh? Atuh didinya daek sugak-sogok onam meren bisa meren lancar lah gitu. Oh gitu onam. Yung mulusnya orang saya heula. Suka naon sih didinya mulus we. Tos metes. Tadi tuh dah, geus. Yung, kamar ta budak we can beres ngobrol. Kusa singkap wae, langsung wae. Yung, bener ta budak yang can beres pugu cacahan can jelas informasi pagaweana. Kok kuntil anak wae. Terjelas gayung mah balik heula tuh orang gelah nya panas. Lain si gayung ngomong sogok naon ya. Sogok segang can kahar teh pas sogok bolorna kitunya. Kumaha nasib. Berbarobah unggal poe kieu we lalanggitan deui langit bilik geus bara locor lem hujan sogok age sapengetahuan mah
aing nyogok mah ngalah buah. Apa heunya nu maksudna emang sih lamun ngalah buah mah disogok tereh bebenangan. Ah eta meureun. Dah gantar ngabade genyeun ke sogok panjang dah lah nu lancip. Tapi lamun nanya ka batur pan izin percuma. Pendidikan luhur pengetahuan luas ge. Lah geus mah tinggal kewe nyeun sogokan panjang teh dah. Pirakunya kurang pemimpin perusahaan kudu sogok bujurna. Sakalian jeung manajer disogok ke kurang lah. Iya ya nyen pas ke sosogok mah ya. Bujurna pemimpin perusahaan disogok mah kayak ibarat mau terajit bujurna daekeun ku ieu mah ye. Sakalian nya si gayung tah. Jeung manajerna kabeh disogok mah kayak mah mah teu ajar deh ukuranna bakupis leungeunna ge. Ya, mau teu rasa disogok ku ieu mah ukuranna. Kesinan mau sogok kan jeung naon gua hade ngambek aing tadi ku yang ditinggalkeun hade arek nyogok bujur aing deh Yo, urang geus siap geus sogok semawa. Ayo dah siap anu nyogok ge. nan keheula jeung naon teh mau sogok keheula urang ada palalaur ya keheula nan jadi nya naonan mau sogokan kos kieu hade arek nyogok bujur urang deh Atau dobrak. Bujur maksud apaan tadi teh cenah pagawean teh cukup persyaratan. Kudu nyogok, urang semawa sogok yo. Nan lain kieu makana lamun urang ngomong dengekeun heula ulah buru-buru hayang ngising we tadi. Maksud urang mah ye nyogok ieu di mana-mana ge lamun pagawean hayang mulus make pulus. Lamun teu nyaho pulus cicis uit nyaho uit. Lain make sosogok ieu. Masa urang mah sosogok ku awi disogok itu. Lain cicis uit. Urang salah. Salah. Parasa urang mah sogokan ku sosogok ieu, ortu urang salah meureun. Atuh nyogok ku pulus mah urang ge butuh duit, butuh pulus. Belah kitu mah lah. Urang bade gerakan urang lah meureun. Jadi ke motor pas. Action. Ini pas mah jeung sosogok mah ieu. Action. Kesinan mau naon mau sosok. Kesinan naon mau sosok.